Rukun salat 17 hiji niat dina hatena pardu eta salat dua takbiratul ihram nu katilu nangtung ka jalma nu kawasana pardu opat maca Fatihah kalima ruku genep tumaninah dina waktu ruku 7 i'tidal 8 tumaninah dina eta i'tidalna masih rine kasalapan sujud 2 kasapuluh dina eta sujud 2 tumaninah ka-11 diuk dina antarana sujud 2 rukun ka-12na tumaninah dina diuk anu tadi 13 tahiyat anu paneri 14 diuk tahiyat paneri 15 maca sholawat ka nabi 16 awe salam nu mimiti 17 tartib dina rukun tadi ari niat eta najahat teh urang babarengan sareng prakna gawe barang ari pangkat niat eta aya 3 hiji niat lamun dina salat fardu maka wajib qasdu ta'in sareng fardu kaya ngucap usolli fardul maghribi lamun salat dina anu ngabogaan waktu sareng sebab wajib qasdu ta'in lamun dina sunnah mutlak maka wajib qasdu wungkul jabiti eta teu wajib syarat takbiratul ihram eta aya 16 syarat teu kenging teu aya hiji prakna kudu sanggeus nangtung bener lamun salat fardu sareng taya uzur 2 kudu basa Arab lamun bisa 3 kudu lafaz Allah nu kawasa 4 kudu lafaz akbar kalimana kudu tartib eta lapad duanana genep ulah panjang hamzah lapad Allah bakna lafaz akbar ulah panjang nu ka-7 ka-8 bakna ulah ditasdidan ulah tambah wawu eta kasalapan antara 2 kalimah 2 ka-10 ulah nambah wawu memeh lafaz Allah ka-11 ulah eureun antarana kalimah Allah sareng lafaz akbarna 12 sadayana huruf takbir sing kadang ku awak nu boga takbir 13 kudu sanggeus manjing waktu lamun dina salat nu di waktu-waktu 14 prakna takbir dina tingkah sanggeus urang nyang hareup ka Baitullah 15 ulah ngaruksak aksara atawa patuker deui jeung aksara 16 ari takbir nama makmum eta kudu panderieun takbir imam syarat Fatihah 10 sadayana hiji tartib tuluy kaduana katiluna ngaraksa huruf Fatihah 4 ngaraksa tasdidna ulah salah kalimana ulah repeh anu lila genep ulah repeh anu henteu lila anu neja megatkeun bacaanana 7 kudu maca sadaya ayatna ka-8 ulah ngarobah aksara sareng baris anu matak robah makna ka-9 macana Fatihah kudu sanggeus nangtung lamun dina salat fardu
sareng maca sakabeh huruf Fatihah sing kadenge ku awakna ka-10 sareng ulah kaselang ku zikir lian angin amin imam nu ngamimitian. 14 eta tasdidna Fatihah hiji luhureun lamna lafaz bismillah, 2 tilu luhureun Rahman Rahim, 4 luhureun lamna lillahil azim, 5 luhureun ba'na rabbal alamin, genep 7 dina Rahman Rahim luhureun dal yaumiddin, kadalapan dina iyyaka na'budu kasalapan, dina iyyaka nasta'in 10na, dina siratal mustaqim 11na, 14 di luhureun lafaz dhalin, ari ngaji ulah kagembang ku ulin, dina iyyaka nasta'in 10na, dina siratal mustaqim 11na, 14 di luhureun lafaz dhalin, ari ngaji ulah kagembang ku ulin. Ari syarat sujud eta aya 7, hiji sujud dina anggahota 7, hiji tarang sareng dampal suku 2, tuur 2 sareng dampal leungeun 2, kaduana tarang ulah katutupan 3 saberatna sirah tong ditahan, kaopatna pangturunna ulah aya maksud sejen salian ti sujud eta. 5 ulah sujud kana hiji barang anu tepung nu gedag milu jeung urang, genep birit kudu luhur batan sirah, katujuhna syarat sujud tumanina. 5 ulah sujud kana hiji barang anu tepung nu gedag milu jeung urang, genep birit kudu luhur batan sirah, katujuhna syarat sujud tumanina. Ari tasdidna tahiyat nu sampurna eta 20 hiji sadayana, ari tasdidna at-tahiyat eta dina luhureun ya sareng luhureun ta, sareng luhureun sodana as-salawatu luhureun po sareng ya at-thayyibatu lillahi tasdidna dina luhureun lam luhureun sin ari dina assalam. Alaika ayyuhan nabiyyu tasdidna luhureun ya nun sareng ya akhirna, wa rahmatullahi eta luhureun lam luhureun sin wa barakatuhu salam, sareng luhureun lamna ibadillahi sholihina luhureun sod ya akhi alla ilaha di luhureun lam alif illallahu dina lam sareng lam alif, anna muhammadar rasulullahi luhureun nun mim ro lam ilahi.